Amma ahkamul mas'alati anapon ari pirang-pirang hukum masalah. Eta pakola mangka ngucap saha asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i wa ashabuna sarang para ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ngucap kana lapad yukrohu dimakruhkeun naon aya umma kauman hiji jalma ngaimaman hiji kaum para makmum wa aksaruhum lahu karihun bari mayoritasna eta kaum mayoritasna para makmum lahu karihun ngewaeun keheuleun ka eta jalma ngan wala yukrohu idza karihahu al aqallu teu makruh hukumna lamun di mana-mana para makmum nu ngewaeun ka eta imam teh leuwih saeutik tinimang anu resepeun. Nu resepeunana leuwih loba tinimang anu ngewa, ta eta mah teu makruh. Wa kadza idza karihahu nispuhum la yukrohu. Nya kitu deui di mana-mana anu ngewana satengahna ti para makmum, anu resepeunana ogenan sami satengahna ti para makmum. Eta mah la yukrohu teu dimakruhkeun. Soroha bihi sohibul ibanah. Geus ngajelaskeun kana ieu hukum teh pengarang kitab Al-Ibanah. Wa asyara ilaihi al-Baghawi wa akharun. Imam Baghawi jeung ulama nu sanesna paratos ngaisyarahan kana ieu hukum anu nembe. Wa huwa muqtadha kalamil baqin. Ieu teh dorongan kalam sakakarina para ulama. Fa innahum khassu al-karohata bi karohatil aksarina. Para ulama ngakhususkeun hukum makruh teh tatkala jalma-jalma anu ngewaeun ka eta imam teh mayoritas. Hartina nu ngewaeun ka eta imam teh leuwih loba tinimang anu resep. Qala parantos ngucap saha ashabuna para ulama di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i wa inna tukrohu pastina dimakruhkeun naon imamatuhu jadi imamna si jalma idza karihuhu di mana-mana kaumna para makmumna ngewaeun ka eta jalma nu jadi imam ngewana alasanana teh limaknan madmumin syar'an karena makna suatu alasan anu dicacad menurut syariat kawalin zalimin sapertos si jalma nu jadi imamna teh adalah pemimpin atau penguasa anu zalim. Wa kaman taghallaba ala imamati sholati jeung sapertos jalma anu memaksakan diri jadi imam salat. Wala yastahiquha padahal eta jalma teh teu berhak jadi imam salat. Aya batur anu hak atau leuwih hak jadi imam salat. Ao la yatasawwanu minan najasat. Atawa eta si jalma teh nu jadi imam teh henteu ngaraksa tina pirang-pirang najis. Aoyam haku hayati sholati atawa si jalma nu jadi imam teh ngahapus kana pirang-pirang sunat hayat dina salat. Hartina eta nu jadi imam teu migawe sama sakali kana pirang-pirang sunat hayat dina salat. Aoya taato atawa si jalma nu jadi imam teh milampah maisyatan kana hiji maisyah kasab ikhtiar madmumatan anu dicacad. Anu pikang ngewaeun dicacad menurut syara. Modelkeun si jalma nu jadi imamna teh rentenir. Au yu'asyiru ahlal fusuqi atawa si jalma nu jadi imam teh sok bergaul jeung ahli pasek. Awanah wahum atawa saumpamana ahli pasek jalma-jalma tukang maksiat. Au sibidalika atawa sarupana jalma-jalma pasek. Sehingga para kaum makmum-makmumna ngewaeun da gaulna teu pararuguh. Fa ilam yakun syai'un min dzalika lamun mah kabuktian sabab ngewakna kaum sabab ngewakna para makmum lain karena maknan madmum syar'an ieu mah karena alasan pribadi, karena dendam pribadi, karena ngewa pribadi pala karohata eta mah teu makruh. Sok sanajan nu ngewana ka imam teh mayoritas. Tapi alasan ngewana lain alasan madmum syar'an. Eta mah teu makruh.
wal atabu alaman karihahu. Ari panyacan alias titik beratna kasalahan mah atas jalma anu mikange wa ka eta imam. Hakada inget sapertoskeun ieu hukum soroha geus ngajelaskeun bihi kalawan ieu hukum teh saha al-Khuttabi Imam al-Khuttabi wal Qadi Husain jeung Imam Qadi Husain wal Baghawi jeung Imam Baghawi wa ghairuhum jeung ulama-ulama nu sanesna.